Para mitra nuju ngadawukeun dongeng nu judulna nyata neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ke-67 para mitra. Duh, 67 episode eta nya. Kitu mangga rada panjang ieu dongeng para mitra. Atuh Mang Jaya official ngaturkeun nuhun upami hoyong dongeng nu tamat di playlist Mang Jaya official. Mangga buka playlistna Mang Jaya official. Mang Jaya moal seueur nyarios saedojo parawargi dina bubuka teh kitu nya. Nya kitulah dan dicerioskeun eta keneh namun nya parawargi sok sanos kitu prayogi ku Mang Jaya didugikeun para mitra ka mitra sadaya upami hoyong dongeng anu tamat saya nama buka playlistna Mang Jaya official. Anu teu acan noel subscribe sareng loncengna ditoel bae. Mangga nyangakeun bae para mitra dongeng nu judulna neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Ayeuna teh nincak bagian ka 67 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca di studio bade neraskeun hanca ieu dongeng. Judulna neangan Bapa karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-67. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi? Mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra harita sarasi bewok ngahulang. Manehna heran ku ayeuna Anggara, heranna teh kaget, heren jeung kaget para mitra lain di kieuna. Nah cenah Anggara bet kitu resep main resep nginum bet betah di masjid. Naon hartina, naon tujuanana. Si bewok teu bisa neguh sirahna kalah kalieur. Sabot ngahulang kitu panto aya nu nyurungkeun ti luar berai muka. Bus dua jalma asup baju kalotor buu kusut beungeut keuneu. Panon ngadak-ngadak jadi sipit halis kandel horeng minja jeung asta. Nu karek datang tas ti lamping batu mancen tugas setor duit. Biasana nu setor teh tara balik poek wanci asar geges tepi, tapi anu duaan leledak di jalan, awakna nyereri asa pasiksa. Minyak, asta. Nah, kebal teuing ini tina teh ha? Geus sebetang aja dong di dieu sia. Geus poho kana papatah ti aing deuleu. Apaan wayah kieu teh kudu geus tatan-tatan. Pikeun mancen tugas, nah wayah kieu karek kudu nyum. Belagog sia. Ujug-ujug ngamak we si bewok teh da puguh keur amek ti tadina asa aya nu namahan. Nya puguh para mitra sadaya. Nu duaan teh menibun celik tadi geus seubeuh dicarekan ku juru simpen. Da atuh ari datang di papag gunung ngagantawang dibagiakeun ku peureup buleud. Ampun ka lain ngahaja tapi ngomong nu bener sia. Kunaon ha? Si bewok molotot. Juragan Agung benu. Hah? Saha Juragan Agung teh? Si bewok kalah kasasentak. Sumun juragan juru simpen. Nah make benu kunaon? Pedah teu gablek benu. Kieu ka barabat minja nyaritakeun lalakona. Di awal nepi ka akhir malah teu poho. Siksa anu tumiba dibejakeun atuh mending ngahulang si bewok. Baladna colohok bengong asa teu percaya. Si Anggara kudu ditewak kodaran di dieu, ceuk si Asta. Kumaha aing mah eta malah teu kudu bejaan deuleu ngecedog geus sia mah. Si bewok amek. Asta para mitra sadaya harita teh ngeluh. Bari ngusapan pipi gek liuk dina kursi baturna ukur ngareret. Ayeuna dengekeun ku sarereati mimiti detik ieu maneh sakabeh pasing carincing pagekancing, sing saringset pageiket. Siap sadia pikeun ngayonan budak kuleun. Bari main bedog ulah tinggalin pakarang kudu dibawa alat-alat ulah aya nu kari. Unggal pojok jaga ku saurang gerak-gerik si Anggara sabatur-batur talingakeun. Tapi ulah bakal nyerang lamun can aya parentah ti dewek. Ngarti? Ngarti tema nu ngariung saur Manu. Awas ya, ulah salah. Mun teu ngagugu kana papatah dewek, cilaka mun hayang hasil. Kudu taat kana parentah dewek. Dayeuna keur tatan-tatan siapkeun sakumaha biasa. Udah kaciri yang aya nu dicuriga. Ngerti? Ngerti? Tema baladna cara tali. Atuh para mitra buriak bubara tuluy migawe tugas sewang-sewangan. Nu ngajaga lawang, nu ngajaga tempat nginum, anu ngajaga tempat main.
jeung sajabana ari si bewok gawena kekerot nahan amarah. Inget ka Anggara nu ti barang tepung loba keanehan. Harita kaayan di luar geus poek. Layung geus pareum jangjang peuting geus meber. Bentang baranang pating kartip jangkrik jeung gaang reang patemalan angin leutik ngahiliwir. Akhirna panceg wanci Isa ngong aya nu adan. Sora teu pati tarik da anggang ti masjid ka tempat main mah. Tapi sora nu adan kabawa ku angin leutik pating sulusup kana hate nu keur bingung. Pating seleket kana hate nu keur kekerehet. Si bewok curing hak sirah dengdek tuluy neureuy ciduh. Renghap narik napas geus kitu ngeupulkeun pereup peledag nonyok meja teu pupugu. Atuh para mitra sadaya. Harita teh para wargi sadaya. Anak buahna pating rarenyag komrang gelas murah getuluy peupus. Naon ka? Si Badud maksakeun nanya. Tong nanya si aing keur ngambek ieu. Nu sejen pating kalieus. Teu aya nu malire ka si bewok anu memang hatena keur ambek. Ngadenge nu adan di masjid, tapi teu wanieun ngayakeun tindakan ukur ngageremet dina hate. Awas ya. Peuting ieu kudu modar ta si Anggara. Kitu cek hatena gek diuk ngahegak kawas nu cape. Kesang meni nyorolok. Kira-kira satengah jam ti harita geus miti Juljo anu rek ngaradu. Gek dariuk dina kursi sakumaha misitina. Sor nu nyuguhan pelayan awewe ginding wedak kana lalipen stip ngajedi halis di kanalan ku areng meureun. Mani hideung jiga hileud ngacepat. Beuki lila beuki loba nu diuk rada rempeg akhirna burudul anu datang. Aya opatan kabehna horeng Anggara jeung baladna geus janji. Rek datang deui atuh si bewok curing hak. Nu tadina dagang aseupan ayeuna maksakeun seuri ngan eda seuri ambek teh teu nyari ukur merenyeng jiga nu jek cebeng. Bagi aja nganga, ya terus ka jero euy. Pokna bari ngagupayan. Anggara jeung balad-baladna arasup gek dariu. Sor pelayan nyuguhan kadaharan jeung inuman tapi Anggara jeung baladna geus rempung. Yen moal barang dahar moal unam inum moal udad udud acenah. Kamewok wayana lah kumaha mimitian main we lah. Cek Anggara. Ayeuna geus biasa di mimitian, naon hesena? Sok krek diborong ku Ujang. Ah moal. Modalna saeutik. Heug, batur heula. Haye barudak, brother. Si bewok merek komano petugas geus sayaga diuk nu aldin mani ajeg. Nu rek ngadu ngaronom aya nu geus nyenyekel duit keur tumpangan. Anggara jeung baladna mariru ngariung, tapi nangtung bari waspada ari dereng ngadu omongan Nyi Saerah teh nyaan nyata. Leungeun si bandar salawasna nangkub. Mun narik duit terak kudua leungeun da sabeulah mah anger nangkub kawas nuruban hiji barang. Harita Mang Dampa nyiku lalaunan ka Anggara nudis si Kusurti ngareret bari manggut. Kekelanan Mang. Keke mun batur geus beak modal engke urang mah ke ulah ka. Cek Anggara rada bedas. Nu ngariung pating lalieu ka Anggara. Nu ngadenge kitu rupa-rupa aya nu keung, aya nu ngewa asa dihina, aya ge nu hare-hare dianggap biasa. Akhirna nu ngadu mimiti malunur utama namah nu ipis modalna. Tungtung namah nepi ka giliran Mang Dampa serog kahareup memeh pot ngomong heula. Ah kuring mah penting kamari eleh wae yeuh. Modal sakoja nepi ka leudis, da ayeuna mah rek main deui yeuh. Modal nu aya di bandar rek dikukud. Kabeh kasup jeung nu batur-batur. Tapi kuring rek ngajukeun hiji pamentanya, meunang atawa henteu? Ye, loba-loba ting pepeletekan rek main teh hayang naon ha? Si bewok ngolotot. Lain ka ieu ka bewok tapi ka tukang main dadu, utamana mah ka pura muterkeun bangkok, kalin kakak lain. Sok hayang naon? Sabada minah-minahkeun mangkok samemeh kuring ngumpangan Dampa leungeun menta dibuka heula. Tamprakeun jiga kieu yeuh. Mang Dampa metakeun dua dampa leungeun nu namprak. Nu sejen pating serengeh teu ngartieun dianggapna taya perluna. Tapi tumerapna ka bandar lain deui matak ngajenghokna. Sabab rusiahna asa katohian asa ditaranjangan di pasar. Sakilat beungeutna sepa tapi teu lila kituna ret ka si bewok. Nu direret Surti pok ngomong. Tong loba lelewat rek main mah main we. Udah loba aturan sabab ieu geus kabiasaan heula. Nah loba ting ngomong. Loba pisan pepeletekan, loba nyanyi segala. Lamun teu diidinan mah kuring mah milu dasar ta kebalik we na mending mangalingka modal kana. Cek Mang Dampa nunjuk kana koja nu dibawa ku Anggara. Anggara hideng
koja dibuka ditemongkeun eusina ka si bewok atuh meuni buncelik si bewok. Kabita nu duit nu metek dina koja. Heuglah, sok kugu euy. Kabanarna. Banar ge teu bisa majar kumaha buru-buru dua leungeun dikeploskeun ka handap. Hanapeun meja ari kaluhur geus nemongan rajut. Kaluhur geus nemongkeun rajut padahal samemehna muragkeun heula. Mangkok anu katujuh mangkok Rusia panipuan. Namprak, pokna bari namprakeun leungeun. Beres sader Mang Dampa marah main. Prak main di mimitian Mang Dampa geus selegok tapak genteng kadek. Awas pisan matana ujug-ujug bro numpang nomor 5. Nu sejen pating haruleng heula rek masang teh daang teu anger pikirna sabab dikira-kira. Barang ditarik Mang Dampa meunang rampayak ngigel meni ngengklak. Geus kitu kakarangarabu duit song dibikeun ka anggara bes kana koja. Nu hiji deui ari si bewok ngahuleng. Dermain Mang Dampa leuwih awas matana. Nu sejen teuing nenyoeun teuing henteu nu puguh maliereun. Lantaran leungeun bandar meni pakupis pinter naker, reg eureun genep mangkok heureuh dina tempatna. Obat ceuk Mang Dampa. Pro duit tumpangan ditunda nu sejen urutan suksok nuna duit. Barang ditarik Mang Dampa meunang si bewok beuki bengong hatena panas amarah mimitina kana hulu. Kira-kira sajam kikituan. Mang Dampa terus-terusan meunang. Bandar ngahuleng nu sejen colohok akhirna si bewok ngagero. Heup, eureun. Dewek rek nanya heula ka Serea, sabaraha urang nu wani keneh main? Cung Mang Dampa ngacung nu sejen ngahuleng. Geus potol teu boga modal si bewok kerung pok ngomong deui. Beakeun modal maneh, yuk jeung dewek layana. Cek si bewok diuk dina bangku nyang hareupan meja pamainan. Dermain. Ayeuna mah nganduaan Mang Dampa jeung si bewok sakali nari. Mang Dampa meunang kadua kalina meunang katiku kalina awor. Masing-masing numpangan angka 2 si bewok rikat ngarabu duit. Boga rasa yen manehna nu unggul do pangheulana numpangan. Tapi Mang Dampa teu panuju leungeun si bewok ditepak bari ngomong. Ontong licik bewok na duit saha teh? Nya duit saha? Nu dewek sabab dewek nu meunang. Gagabahnya dewek nu meunang mah deuleu. Kan sarua masang nomor 2, ngabet hayang sorangan. Mun kitu mah batal euy masing-masing narik deui duitna. Kitu cek dewek mah. Teu bisa. Duit dewek ieu mah. Nah, ting bari oge. Tok bibilueun sia mah lah. Mang Dampa teu tarima. Sarua mun cereng nu akhirna silih polototan. Silih herengan, ampir-ampiran silih tampiling tapi anggara buru-buru milu ngomong. Heup. Pice kumaha ka bewok? Rek ngajak ngadu atuh rek ngajak ribut. Mun rek ngajak ribut mah tuh di kamari we atuh, kuring mah bae moal mundur. Dewek eta yang ribut. Ieu pan geus puguh, dewek nu beudangna. Anak itu mah licik atuh hayang menang sorangan, mun akang hayang ribut mah sok atuh geura. Moal burung diladenan tapi bubarkeun heula nu aya di dieu. Sia dikoroyok maneh teh ngada. Eueuh basa sieun pikeun kuring mah. Cadu mungku karam dempak. Mun kudu sieun ku Pantar Andika mah. Si bewok panas hatena para mitra beungeut geuneuk huntu kakerot. Bakat ku gemes teu kanyahoan sakilat leungeun katuhun rek ngabentur cukang irung Anggara. Tapi Anggara ngejat teu oba-oba acan. Sungut salangap kepigeulang si bewok digegel satarikna. Kuak si bewok ngagero bari papelengkingan bakat ku nyeri. Waduh, ampun. Nenyok itu anak buahna curingha kabeh meta. Tapi si bewok kalah kanyarek atuh rengkog sararea mundur deui pok si bewok ngomong. Ya angga, lesotkeun heula ya lesotkeun. Alah ka rumah saya leh, kop duit cokot badan ujang melunggul. Anggara ngagugu, leungeun si bewok dilesotkeun tuluy nitah nyokot duit ka Mang Dampa. Karwak duit dirabubus kana koja pok deui si bewok ngomong. Jang, aturan pamainan memang can teteg, can aya hukum anu pasti, pikeun ngarengsekeun masalah cara bieu. Nah batal atawa hasilna dibagi 2. Kulantaran kitu samemeh permainan dituluykeun, urang badami heula di kamar paduduan. Anggara can wakanyangupan kalah kangareret ka Mang Dampa. Menta pertimbangan ari Mang Dampa ngarti manehna saolah-olah masrahkeun kana putusan Anggara. Akhirna pok Anggara nyarita, "Hade kitu ge. Yuk tuturkeun kakak." Duaan lempang ninggalkeun riungan. Apunten Marmita. Duaan lempang ninggalkeun riungan pada melong ku sararea. Berai hiji panto muka bus duanana ka kamar blug panto nutup deui. Ari Nyi Sairah ratuk jajantungna melang ka Anggara sok sieun ditipu.
Mang kumaha urang mang? Kayak tenang Nyai, Mang Dampa ngabeberah teh Nyi Saerah. Padahal maneh nage hariwang bisi aya itu ieu nu tumiba. Keur kitu berai panto muka deui anggara ngelol bari ngagupai ka baladna. Nyi Saerah jeung Mang Dampa nyampeurkeun bus ka kamar. Blug panto nutup deui di luar bengong, kajaba anak buah si bewok anu teu heraneun teh. Kacatur di jero kamar. Si bewok diuk dina bangku semahna narangtung padekeut. Jangan kitu deui ka anjeun duduaan. Kakak rumah saeleh jajaten, eleh dina sagalupana. Taina kieu kakak boga duit kurang leuwih 50.000 rupiah. Kabeh rek dibikeun ka Ujang, tapi ti semet ayeuna ka hareup ulah milu-milu deui main. Cig we teruskeun lalampahan. Ujang malin urang dieu lain, cek si bewok. Kumaha maksud kakak teh? Ieu pamainan khusus keur urang Cilenta. Terus terang, kakak butuh sababengan sakieu-kieu pacabakan kakak. Coba ku kakak ku Ujang pikir dibandingkeun jeung maling atawa ngagarong, pan mending kana kieu lain. Kang Bewok, pagawean kakak kacida nircana, biadab, telenges, deluyu jeung ajaran agama Islam. Atuh saja bati kitu geus kaciri akibatna geus katara cilakana. Urang Cilentah jadi miskin kabeh gara-gara ayana pamainan ieu. Kulantaran kitu bubarkeun ieu usaha ulah dituluykeun deui, cek Anggara tades. Hai, teu beunang disabaran ari kitu mah. Hade moal burung diladenan ku deweke. Dasanya nama aing teh geus tita tadi ngarep-ngarep sia sabab sia geus ngacaukeun ka usaha aing ge. Geus nipu ka aing, duit nu penting kamari kertas malulu sia. Nah ira kuring mere duit batu, Anggara kalah ka ngagak-gak seuri. Pek sing bentet seuri sia. Sakedeung di modar deuleu, cek si bewok celeng ka pojok kamar habak neungeul bilik. Rieg bangunan ingeung asa rek runtuh kawas aya lini. Belos si bewok ngepros kana lawang Rusia, blug panto nutup deui. Tinggal Anggara jeung baladna reuwas lain di kieuna sabab kakara kaharti manehna asup kana pitapak ditipu ku si bewok, dihaja asup kana baubu. Cilaka Jang katipu Jang, cek Mang Dampa. Muhun Kang, namanya keur salebet ka dieu atuh. Nyi Saerah menimam maido ka Anggara, tenang, ulah panik. Salila bisa kena ngarenghap ulah petotnya ikhtiar. Keun tenang. Urang ladenan si bewok teh. Cek Anggara luak dieuk nitenan bilik kamar. Eta kamar lega-legana kira-kira 3 ka 4 meter eueuh janelaan. Lalangit rapet pisan asa teu aya liang hawa perbawana eungap. Anggara ngalengkah tuluy ngetrok-ngetrok bilik. Ari heug teh karek kanyahoan ayeuna bilik teh dijieun tina batu. Anggara ngahulang sok sieun kawas guha si juru simpen teh. Sapertos batunya Kangnya, bener erah batu. Kumaha atuh? Anggara teu nemalan tuluy singkil. Ngerahkeun tanaga sagemblengna, hiuk cebet ngajejak panto tapi teu regrog-regrog. Da pugu panto Rusia henteu aya kuncian. Tapi teu bosen tuluy nonyokan bilik malah Mang Dampa jeung Nyi Saerah nurutan. Barang habak nonyok anu nonyo blak aya panto muka. Anggara atoh tapi barang rek bus ka eta lawang buru-dul aya nu bijil sabangsa ningseung sireudan. Langir kala bayong-bong oray walang jeung sajabana tinu leutik nepi ka nu gede aya di dinya. Kang, awas Kang, Nyi Saerah ngajerit bari mundur. Masya Allah. Geningnya kitu patut. Awas sing hati-hati. Kadera. Mang Dampa kade. Anggara ngalugas bedog habak-habak ngadekan oray nu baradagna. Dihanca hiji-hiji. Mang Dampa jeung Nyi Saerah nya kitu pak-pikpak maehan seung sireudan ngan orok kaya pae hiji bulu-dul anu sejen tina liang ngagulak matak ngagila. Ngagulak bro. Ngagolak jadi loba kitu tuh matak gila bro miter. Sanes ngagila matak gila. Mang Dampa memehan kabeunangan manehna luluncatan bari ngadekan langir jeung bayongbong. Kitu jeung kitu nepi ka ngesang lila-lila sarerea ngarasa capek. Najan bisa maehan ge akhirna mah bakal beak tanaga. Kurang ajar si bewok kasebelan rasakeun sia. Anggara nencrag lemah 3 kali blig dul jibijil. Cek Anggara keneh rieg celeg aya makhluk gede luhur nu katenyo pitisna bungkul. Kaluhar mah teu katenyo teuing di mana kawas nembus kana lalangit kamar. Wah, aya naon Raden? Eta makhluk nanya tapi ngan kadenge ku Anggara wungkul. Leungitkeun seung sireudan. Gampang.
Puriala aya haseup bodas bijil tina liang leutik. Eta haseup ngalobaan tuluy minuhan kamar. Aneh kuno tiluan mah teu matak naon-naon, tapi tumerapna kana seungseureud dan kacida matak nyerina. Langir carentang cacapitna muka reg caricing tuluy pae. Orai jeung bayongbong nya kitu keneh tingku lapes ting kerejet tulus pae. Akhirna mah ulun usik kabeh pae ku eta haseup. Para mitra anu mulia, les haseup leungit bangke seungseureud dan ngayang di jero kamar. Wah, aneh ya, bu. Naon hartina itu jang? Ceuk Mang Dampa bari gogodeg. Tenang Mang. Ieu mah sihir jiga nangan kuring jadi curiga ye. Asa taya bedana jeung di guha nu aya di lamping batu teh. Di dinya ge loba nu kieu sarua ciciptaan hungkul kawas lain nu sanyana. Pasti nu bogana sarua. Jeung deui cara nyieun lawang Rusia sarua kawas di ditu. Kumaha pamendak era? Laras eta akur sareng nu di guha teh kumaha atuh nya Kangnya? Si Bewok pasti anak buahna si Juru Simpen. Pasti aya hubungan jeung si Kiburandil. Ngan ayeuna urang kudu bisa bijil ti ieu kamar, urang newah heula cucunguk-cucunguk ka asup si Bewok. Leres jang kudu bijil heula ieu mah ye. Ke sedap. Ketengan liang nu sejen, sugan we bisa bijil. Ceuk Anggara tuluy nonyok ka deui bilik batu. Dibantuan ku Mang Dampa jeung Nyi Saerah barang keur kitu ujug-ujug blak aya lawang muka. Anggara teu buru-buru atoh da bisi cara tadi. Peke nya ti eta liang bijil hiji makhluk kawas jelema. Ngan ieu mah leumpangna jagreg tuur heuras leungeun jaleger jiga robot. Wanana jangkung badag meh sapantar jeung Mang Dampa. Ngan sakujur awak jiga dibulen ku perban. Matana temong herang bibir dibarut buni. Liang irung melenge saeutik. Nu sejen mah buni taya nu temong. Gegag makhluk ngadeuketan ka Anggara. Leungeun japlang jiga rek ngaranggem, Anggara mundur bari mencerong ka eta makhluk. Si makhluk heserek malik leumpang tuluy lempeng. Anggara ngabalicet makhluk tuluy nubruk bilik batu, cedak puruk batu ancur, dewol kira-kira 2,5 senti. Padahal batu teuas lain cadas. Anggara colohok nu sejen heran, kilak makhluk malik ka Nyi Saerah kawas tadi bari tangga. Japlang rek ngaranggem Nyi Saerah unur-unuran. Tuluy ngabalicet cedak si makhluk teh neungar bilik batu, puruluk batu bocok kawas tali. Tetela kokod makhluk aneh teh teuasna alah batan batu. Ih, makhluk naon jang? Podaran ngerinya. Mang Dampa sieuneun. Tapi najan kitu kana perah bedog. Tigas beheungna Mang, dalineuk cigana mah. Mang Dampa ngagugu manehna ngadodoho eta makhluk. Rek ngarah beheungna. Hiuk cekek, peletok, pedong bedog potong. Di kadek teu kerel-kerel Mang Dampa colohok bengong. Cadas ya. Beheung naon teh nya? Keun ku kuring Mang. Ceuk Anggara tuluy masang kuda-kuda. Hiuk cebet ditampiling ukur ungked saeutik tuluy malik ka Anggara bari japlang. Hiuk beg diketing pepeuteuyan ku Nyi Saerah teu oyag-oyag acan. Nyi Saerah karah kekerepengan peureuh nganyeri. Anehnya aya naon atuh ieu teh Kang? Ceuk Nyi Saerah bari mundur. Sabab eta makhluk terus maju rek ngaranggem. Sigana teh mun tewak tuluy ditangkep ku eta makhluk moal burung meregel bijil peujit kawas digencet ku robot besi. Anggara jeung balad-baladna henteu gagabah. Tengah hamur-hamur tanaga ukur bulucat balicet nyingkahan nu rek newa. Eta makhluk gerakanana lambat tapi tanagana luar biasa. Waduh kumaha ngarubuhkeunana jang? Dari kieu tuluy-tuluyan mah urang teh beak tanaga jaba moal manggih dahar. Pasti bakal paelang layeuskeun urang teh jang. Atawa beunang ditangkep ku si gejul tah. Ceuk Mang Dampa bangun hariwa. Keke urang teh kalemahanana. Naon atuh ieu nya lah heran pisan ye. Ceuk Anggara tuluy nitenan waruga eta makhluk. Disidikeun sagala rupana tetela ari wujudna mah kawas manusa ngan edas leungeun jeung suku menikaku. Dibarut ku perban ngan aneh teuasna luar biasa. Sanggeus rada lila para mitra. Ku Anggara kapikir eta makhluk cokorna heuras. Tuurna teu bisa nilep jadi mun bisa ngarubuhkeun eta makhluk. Cigana bakal luasan nalungtikna da moal bisaeun hudang. Nyerah, Mang Dampa. Tanaga tiluan urang bijilkeun urang ngagulingkeun ieu makhluk. Sabab ceuk hitungan kuring moal bisaeun deui hudang geus rubuh mah. Sok jang kumaha carana? Urang tonyok babarengan ti hareup beunang ke dadana. Tapi awas ulah ka beunang ku leungeun ieu. Mun kebeunangan ku leungeunna bisi ngaranggem mangkani sakitu kuatna. Tiluan terus taki-taki.
Pasang kuda-kuda rekep naker gis kitu anggara mere aba-aba. Siuk tilu bareng narajang dada musuh. Cedak bareng kena cengkang blak makhluk nang karak pengkang. Sukuna roroesan dua leungeun rangga. Kulantaran hareuras atuh teu bisaeun hudang ukur gulang-guling jiga orok beureum nu can bisa nangtung. Ayeuna titenan sing taliti sugan aya kalemahanana. Cing urang ilikan awewe teu lalakinya, ceuk Mang Dampa bari dongko. Nyi saerah jebi bari ngadilak, tapi henteu ari ngomong mah para mitra sadaya. Anggara nu awas panon tuluy terus-terusan nitenen eta makhluk, nu akhirna kapanggih hiji keanehan. Dina indung suku nu kenca aya paku nancem, dina indung suku katuh aya jarum layar make keneh benang. Oh, Mang Dampa. Laan jarumna bisa henteu? Mana jang? Tana indung suku katuh kade ngajejak. Kayak urang akalan. Mang Dampa sabisa-bisa hayang newak suku katuhu. Sina cicing heula rek dilaan jarumna. Tapi hesena keur teu daek cicing. Akhirna direjengan ku Anggara jeung ku Nyi Saerah bret jarum layar beunang malah mah jeung benangna. Aneh barang kadudut jarumna lamak perban ge molotok. Tuluy dilaan. Tetela teu hese padahal tadi mah kacida teuasna alabatan ngadek beusi. Berat-berat perban teh nu ngabakutet sukuna beunang. Nu akhirna breh jero nama bitis jelema geus hideung semut tutung. Tuluy dilaan nepi kaluhur jeung anehna geus beunang hiji mah terus nu sejen ge caroplo. Nu akhirna beri hiji lalaku jangkung kuru, igaragas kawas gambang beungeut haropak pias, pangawakan pegang estungan ukur tulang dibungkus kulit, beleg rorongkong hirup, tapi anger cara tali sukuna heuras tuurna teu bisa diusikeun. Masya Allah, geuning manusia ieu teh nya. Sajalma nu tega nyiksa nepi ka kieu nya, ceuk Anggara. Cing taros Kang sugana bisa nemalan, ceuk Nyi Saerah. Keun urang tanya, "Mang, Mamang teh kunaon nepi ka ngalaman kieu? Niat sorangan atawa aya nu nyiksa?" Para mitra kaum dangu, barang ditanya eta jalma gogodeg panon buncelik ti korok lok-lokan kawas nu hayang ngomong. Tapi sungutna heuras hese nyarita atuh Anggara bingung red ka Nyi Saerah, red ka Mang Dampa. Teh cai nyai? Cai di mana jang lah? Hese di dieu mah kumaha atuh nya mun ku minyak atuh? Minyak naon, Mang? Tuh campur datang tuh aya minyak tanahan. Moal pareum kitu sababun eta pareum urang cilaka. Canak sakedik we. Sok urang cobaan, Mang. Eta cempor ku Mang Dampa dicokot minyakna dilaan saeutik, dicicikeun kana dampaleungeun Anggara nu dikewungkeun. Geus kitu minyak dijampean tuluy diusapkeun kana beungeut eta jalma tina tarang nepi kana gado. Harita para mitra jo cegewer eta jelma beresin ku niang hudang. Ujug-ujug brek deku terus nyemah ka Anggara kawas lengser nyemah ka raja. Pugu Anggara jeung baturna kaget pok nanya. Kunaon Mamang? Ulah nyemah ka kuring pamali ah? Nyemah ka Gusti Allah ulah ka manusia. Jalma teu ngagugu sababaraha kali acong-acongan nyembah. Geus kitu kok ngomong sora pegat-pegat kawas nu ngarumas deui. Da heubeul teu bisa ngomong basana ge kasar deui. Ngaran ngaing beraja 7 tahun dihukum. Pedang aing teh nurut kas si Wigana. Kabeg Anggara ngarenjag. Lantaran ngadengi ngaran bapana disebut ku eta jalma, ayeuna Anggara nyaho eta jalma ngaranna Ki Baraja. Nu tangtu tadina jalma gagah sakti. Keke dedengian teh dihukum ku Wigana. Kumaha mimitina jeung deui saha Wigana teh? Anggara beuki panasaran. Lakon ngaing panjang. Anggara jeung Nyi Saerah gek dariu. Malah Mang Dampa sila tutug panon mencerong ka Ki Baraja. Hayang ngabandungan dongengna nu matak panasaran. Kieu riwayat Ki Baraja teh. Dina caritana Ki Baraja ngakukeun yen 7 taun nu kaliwat manehna sosobatan jeung nu ngaran Wigana. Ari Wigana kasebut garong gerot jago rampog raja bangsat. Ki Baraja jadi wawakilna tapi lila-lila teu panuju kana pagawean Wigana. Nya boboleh yen rek misahkeun diri ti Wigana ngan janji moal ngaganggu rek hare-hare hirup. Tapi Wigana teu nya tujuan para mitra sadaya. Malah mah cenah maksa ka Ki Baraja sangkan tetep jadi baladna. Tuluy pakekeuh-kekeuh itu kekeuh ieu rek eureun jadi garong, ieu kekeuh nyarek nu akhirna der galuh.
Dina akhirna Kibaraja eleh mung hanya kal waktosna sae para mitra. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya. Mangga tuh para wargi sadaya dugi ka dieu carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten we dina seueur kalepatan anu Mang dongengkeun ieu dongeng. Mangga atuh sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.